Bismillahirrahmanirrahim. Surutu takbiratil ikhrami, ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram. Sitata asaro eta aya 16. Antakoa yen tumiba takbiratul ihram eta halatal qiyami dina nalika nangtung pil pardi dina salat fardu. Wa antakuna jeung yen kabuktian takbiratul ihram eta bil arabiyati ku bahasa Arab. Wa antakuna jeung yen kabuktian takbiratul ihram eta bil labdil jalalati ku lapad Allah. Wa bil labdil akbari jeung ku lapad akbar. Wa tartibu jeung tartib baina labdoini antara dua lapad Allah jeung lapad akbar. Wa alaya mudda jeung yen ulah manjangkeun si jalma hamjatal jalalati kana hamjahna lapad Allah. Wa adamu madiba'il akbari jeung teu aya namanjangkeun bakna lapad akbar. Wa alayasdida jeung yen ulah nasdidan si jalma alba'a kana bakna lapad akbar. Wa alayajida jeung yen ulah nambahan si jalma wawan kana wau sakinatan anu sukun au mutaharikatan atawa anu diharkatan bainal kalimataini antara dua kalimah lapad Allah jeung lapad akbar. Wa alayazida jeung yen ulah nambahan si jalma wawan kana wau qoblal jalalati samemeh lapad Allah. Wa alayakipa jeung yen ulah eureun si jalma baina kalimatail takbiri di antara dua kalimah takbir lapad Allah jeung lapad akbar. Waqpatan tawilatan kalawan eureun anu lila wala qosirotan jeung ulah eureun anu sakedeung. Wa ayasma'a jeung yen meredenge si jalma nafsahu kana dirina si jalma jami'a hurufiha kana sakabeh hurufna takbiratul ihram. Wa duhulul wakti jeung manjing waktu bil muaqqati dina salat anu di waktu-waktu. Wa iqauha jeung ari nibakeunana takbiratul ihram eta halal istiqbali dina nalika madep ka kiblat. Wa alayakhilla
jeung yen ulah nyacan si jalma biharpin kana sahuruf min hurufiha tina hurufna takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi jeung ngahirkeun takbiratul ihramna makmum an takbiratil imami tina takbiratul ihramna imam. Wallahu a'lam bishawab.